Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahlilul lafzi. Tawi kilaiki kusuiji babal tetep ing dalem mertelakeun urayan kang bangsa lafaz dipreteli. Serius ya dipreteli teh. Lafaznya dipreteli. Iya, abeh burigil. Aduh. Awalu ma kurihat wal karahatu lil khawfi min ad-dha'f. Tawi karahahe iku karena wedi saking lemah. Dimakruhkeun teh rempan leuleus. Leuleus tanaga kan membawa kana leuleus. Aduh, lamun geus leuleus eta kan waduh bahaya. Jelema geus teu berarti lamun geus leuleus eta. Lalaki lain awewe lain. Nah, hari nyanyian mah janda bukan perawan bukan. Hari ieu mah laki-laki bukan jalu lain. Udah sok loba omong ya kotok nogan. Keketok bae. Aduh. Abdullah hazani ta'al hajim wal mahjum. Qala Ahmadu ucap sapa Imam Ahmad batala saumuhu ma batal apa puasane hajim lan mahjum. Akhzan bi zahiril mahjumi tatekna ala maham kalawan zahir mahjum. Lidha'fi alladhi yanaluhu karena lemah kang merkole alladhihu ing mahjum nu dicanduk makan diserot getih jelas bakal kakenaan ku dha'fi wa amal haji wa amal haji mulanan napon wong kang nyanduk iku farubbama yasilu ila jawfihi damun. Terkadang apung maring wetenge haji opo getih di mana minal alat saking alat allati yamussu biha damma bi fami kang nyot ya hajim kalawan alat ing getih kalawan cangkeme hajim aya anu nyerot make fam make cangkem sungut dikenyot kolot-kolot baheula mah anak ya anak lamun mimisan kenyot irung kolot baheula mah hebat mun ieu ge bisul kenyot tereh cager lamun mana mimisan ku haji pendek kenyot lamun mana mimisan ku haji pendek janya nama anu cager mah teu daekeun nu garing be gitu. Sumarrakhasan nabiyyu ar-rukhsatu al-intiqalu min hukmin ila hukmin. Utawi rukhsa iku ngalih saking hukum suwiji maring hukum kang wawan usul fikih. Lafzu tarkhis maka utai lafaz tarkhis iku idza stumila ba'da nahi tatkala dan anggoya tarkhis ing dalam selesai nahi atu yakun fil ghalib nasiqan kana ya tarkhis ing dalam kapraha iku kang nyalin lahu kadenahi. Oh aturan-aturan kos gitu teh aslina pertama Imam Syafi'i boga aturan usul fikih teh Masya Allah terus dikembangkan ku Imam Jalaluddin Al-Mahali
terus si kembang-kembangkeun deui ku ulama. Jadi beda qaidah. Jadi lataiful isyarah, jadi warakat, jadi goyatul usul, jadi jamul jawami. Wah, etalah usul-usul fikih. Ngaji lamun can datang ka usul fikih mencan sah jadi kiai. Mencan sah jadi kiai lamun can bisa usul fikih. Tahu kakarak de kiaian. Badu ay abaha ngawanangkeun Kangjeng Nabi al-hijamata hijamah as-shaim kadang kang puasa ba'da nahisabik dalam sauseun jegakan ding mimiti dicegah haju dimenangkeun rawu Daruqutni ngariwayatkeun wing hadis Safaim Daruqutni qawwahu lan nguatkeun dia nguatan di Daruqutni hadis Qala Daruqutni kuntam sabah Imam Daruqutni ruwatuhu kulluhum saqat. Tai pirang-pirang rawi hadis sakabeh ruwat iku pirang kang kapi andal wala alam wala illata. Lan ora-ora yusun berhadis ing alat. Fikul hadis siji ada mu iftar shaim iku ora batara kang puasa idza tajamabi kala nyanduk ya saim wabi gitu wabi golal jubur lan kalawan adam iftar shaim kala ngucap sapajung dua utai kang ngaping da ikut ta'idun nasakhi hadis syaddad iku nguatakeun nyalin hadis syaddad an Aisyah wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qad raja'na minal jihadil asghar na'udu ilal jihadil akbar yakni najakan yang Nabi jihad nafsi ing merangan nafsu. Kama qala alaihi salatu wassalam li ba'di ashabihi oleh ngadau Kangjeng Nabi alaihi salatu wassalam kadus setengah pirang sahabat Kangjeng Nabi adu adaika nafsuk allati baina jambaik tawi musuh pirang-pirang musuh sira satru pirang-pirang satu sira iku nafsu sira kang tetep ing dalam antara lambung roros. Fala tasulu mahabbatullah maka ora hasil apa mahabbah ing Allah ila bana qahri adai angin dalam sausane ngalahaken ing pirang-pirang musuh Allah. Yujudi kaing dalam wujud sira minan nafsil ammarat saking nafsil ammarah wal lawamah wal mulhamah wa tatahurihi lan yuciakeun nasiwa. Minal akhlaqi zamimatil bahimiyah saking pirang-pirang budi pekertikan dan cacat kang bangsa raja kaya. Kemahabbati ziyadatil ukli kaya demen ingguh mangan asyurbi lan ngombe wan naumi lan turu walagi lan lagu wasab'iyati lan kang bangsa raja kaya sab'iyah lan kang bangsa hewan galak kal godobi kaya godob syatmi lan syatmi darbi wal qahr. Jelema disebut satria sote di mana geus jelas perangna menang satria baja hitam. Saya maca doang di kaos satria baja hitam. Wow, kumaha meureun di ditu teh Satria teh jelema anu istimewa dina kabisana. Jadi berarti nyana menang peperanganana. Pendekar
Arjuna teh eta boga tetesan Brahmana. Brahmana teh manehanana bersanding jeung Siwa Wisnu kulantaran hebat tapakna maka dijadikeunlah pedato pandito pendeta Brahma lantarannya nama aya di jalur kurang bagus ayalah disebut Lurah Semar Padranaya tiyaho anak saha Lurah Semar nu jelas mah jelema bersih bening lempang teu pernah ganca salengkah dua lengkah eureun salengkah dua lengkah eureun eureun teh lain saeureun-eureunna nyileuk ka katuhu nyileuk ka kenca eta teh lambang tafakur boga anak ngaranna Pendi aduh dari urang lamun nyaritakeun dunia pawayangan eta teh dunia alam gaib dunia maya ngagambar-gambarkeun jelema-jelema anu keur kumalandang di alam dunia baik nu bagus maupun nu goreng etalah wayang kulantaran haju kebablasan jadi bae Hindu Buddha jadi pawayangan teh ngagambarkeun kahirupan manusia ngan kulantaran ayat tetesan aya ruh nyanding aya gunung aya naon ngaranna gitu kolam paranti mandi disebut kahuripan tetesan-tetesan eta dicipta-cipta ku Hindu jeung ku Buddha maka jadilah penyimpangan geus jana mah teu percayaeun ayana pangeran aya ge jana mah Brahmana pangeran dianggap pangeran lantaran eta teh katetesan sinar nirwana eta ieu teh kieu maksudna ieu jadi di alam-alam eta teh sarua di Kristen aya pendeta di Yahudi sarua Hindu Buddha sarua di kitu India di India Hindu eta teh aya jelema anu dianggap suci di Islam sufi ngaran eta kabeh lamun ku urang ditelaah perjalanan aku pendeta eta akur perjalanan anak tuh dira petapa teh aku petapa
Lamun urang jaritakeun urayan-urayan Hindu naon bedana jeung supi urang. Budak sarua dia budak teh garan jelema. Perjalanan akur. Ngannya nama perbedaanna ti awal manusia. Lamun urang mah awal manusia teh dua sosok manusia lelaki awewe Adam ngaranna nu diturunkeun di surga ka dunia ku saha ku pangeran aya berarti pangeran teh Allah ngaranna aya nama lain. Jadi ayana Adam jeung Hawa eta adalah kehendak alam. Yes, berbeda tah. Jadi jangan nama kehendak alam. Nah, petet berarti. Petet atau kehendak alam marana. Naon bedana jeung tangkal jambu bol petet. Teu arti. Geus kos kitu we keyakinan mah. Keyakinan we kos kitu kan. Ya Allah. Jadi jangan nama eueuh kiamat. Eueuh kiamat hirup teh ayeuna ngan engke bakal aya alam saenggeus paeh. Ari dunia nama ieu keneh. Eueuh kiamat kan. Jauh perbedaanana tapi cara petapan akur. Mun ditelusuri teh hampir mentek sing harade sabaraha aya teh sebab loba ajaran-ajaran supi penyimpangan. Setan mah tuh bisa babari. Ya. Setan mah tiba heula can paeh ai Haji Pendi mah anyar hirupna. Oh mah ku setan, profesional setan mah tuh. Kalibernya namanya. Hari ieu anyar karak petet. Oh mah ku setan. WA. Sia tipiko. Ya, ayo terus. Di ditu ditiupan ku setan, di ditiupan ku setan nyam. Sapeting teu sare. Dagang acak-acakan dagang. Tunduh ban beurang. Makan dus. Oh. Tah ieu. Aduh, setan dah Bos. Ya. Tah. Ieu mah perjalanan urang, perjalanan Islam. Kula lamun nyaritakeun Kristen aya aja Imam Jalaluddin Rumi mapan baturna Kristen. Nya nama. Yahudi aya. Ceritaan Imam Jalaluddin Rumi. Perbedaan carita. Tuh, Sri Sikti bapana malah. Saya marupil kurjana Baghdad. Wah, di Baghdad teh Kristen hungkul. Di Iran gitu keneh. Jadi takeun da perbedaan-perbedaan mentak loba anu belajar ka Kristen ka Yahudi di da kesupian belajar teh belajar keyakinanana cara nu mere yakin Allah loba anu belajar tah ngan eueuh lillah hiji ya seorang pendeta luar biasa dikagumi saat eta di Baghdad. Lu kaliwat kabeh. Tanya Gus Junaid ieu bisa hebat kieu kumaha? Jelema kabeh hormat, jelema kabeh nurut. Sebab kula tapa cekan. Tapa tina naon? Dahar. Dahar teh kula mah sapoe ngan ngadahar kacang hiji. Kacang doang hiji. Jadi ku sebab kacang hiji maka kula dianggap suci. Nah, lamun geus 2 geus 3 berarti turun kula. Demi penghormatan manusia, demi pengagung manusia, demi pamere manusia, kula siap tapa lillahan. Oh. Adapun urusan-urusan nu lain nama cek Imam Junaid sabodo, tapi ieu tapa bisa jadi kieu hebat. Diala tah. Tah eta teh kutipan-kutipan sehingga supaya bisa jauh antara orang
jeung Kristen, jeung Katolik, jeung Buddha, jeung Hindu. Iyalah aya kitabna teh pokos kitu mah. Iya. Urang teh deuk mencintai Allah seutuhna. Tadina urang bersiruh supaya balik ke Allah bersih. Awal teh lillah billah kudu bisa bersih deui. Cuma hirup di dunia sakedeung ku haju acak-acakan rugi amat. Nah, naon di nu mantak kajadikeun gangguan nafsu nu jadi musuh urang salila hirup. Geus, fala tasulu mahabbatullah wal hasil tahasil. Cinta ka Allah ila bada qahri adai kecuali sabada ngancurkeun musuh Allah. Naon nafsu? Piwujudika dina wujud urang aya diayakeun ku Allah dibere nafsu ieulah nu kudu diperangan kurang nafsu nu mana minan nafsil ammarah wal lawamah wal mulhamah wa tatahhurihi minal akhlaqiz zamimah al bahimiyah. Nah hese urang teh mun ngaji kos kieu mah guguru urang ke Gunung Kawi bakal nyaho aya kuburan saha di Gunung Kawi. Gunung Kawi teh kapan sabelahna mah kuburan wali, sabelahna karak teh paranti Haji Pendi. Itu Gunung Kawi teh lain sabarangan. Di Gunung Karang itu aya 2 sarua. Masya Allah, ulah-ulah kawa ka Cirebon gitu, aya 2. Nah, ieu urang bisa hebat sote kesatria, perang menang. Urang bisa hebat sote usaha, perang dalam usaha menang, satria piningit. Perang urang di politik menang, jago. Perang urang di ekonomi menang, hebat. Perang urang teh dina adu bela diri. Oh, mantak Haji Pendi dianggap kesatria teh atupan gelutna can nyorang menang. Kuteprak-keteprek. Dianggap hebat sote Maradona atuh mawa bolana asal ini saya di sukunya Anabel liket. Nempel bola. Masya Allah nurut bola teh sakumaha diheotan. Nah eta atuh hebat bariok empes teh tendanganana asal geus aya di sukunyana teu pernah bisa ceger gol beuh. Masya Allah karim cenah aing ge sia tolol. Ye pira nonton aing tipiuh naon eueuh. Ya, tambah teu jauh kos kitulah pokona mah. Germany, Jerman. Eta luar biasa lamun geus aya di Germany ge. Pokona geus moal misleuk. Moal misleuk, tembakan kiri deh. Masya Allah. Sambil mawa nyana membawa bola kiri. Teu eureun deui asal geus aya di suku Germany ge. Teureun deui jat langsung kajuru tak kajuruna heseun kiper ge. Ya Allah ya Rabbi. Rud gulit anca ai lempang nama. Tapi eta bola hese dicokot tadi rud gulit mah. Ya Allah ya Rabbi. Tah nu bantak luar biasa ge. Wow. Tapi jago dunia nu pernah ngagulkeun 1000 gol geus teu asing deui ieu mah mazahibul mazahib sepak bola ieu mah bau saha kana deh bukan nyaho jaga mah bukan nyaho aduh jelema nu hideung teh saha Pele. Wih, tamang geus tamu muallif teh mah.
Aduh. Ya Allah ya Rabb. Nah, ya ulang cerita tentang kesatria pemain bola. Sembarangan awakna akur urang naon kitu ngaran Argentina jeung urang Indonesia akur. Urang Brazil jeung urang Indonesia awakna akur, Brazil anu akur mah. Tapi kunaon atuh Brazil mah tercantik di dunia, Indonesia guruna ka Brazil beak sabaraha miliar, begitu diadukeun elehna 40. Teu kira-kira teh mah eleh, teu hiji dua deui 40. Eta si guruna kan isin. Kumaha coba? Aya naon di Indonesia aya naon? Aya naon sih? Apakah memang manusia teu bisa dididik? Apakah memang ieu nagarana? Apakah memang eta perlu penelitian sebab ieu teh aribu naon kitu kana bibit bana mah luar biasa lobana di Indonesia bibit jago sepak bola teh lain lalaga. Sebab begitu ditilai ajat sudrajat eta masuk nominasi sebenarnya mah. Lamun urang carita tentang pembahasan sepak bola, emang anu ngabahasa mana? Urang Belanda, urang Brazil, sosokna tubuhna, langkah-langkahna masuk nominasi dan bukan satu model ajat sudrajat di Indonesia. Matak Persib hebat ge. Kunaon eta? Henteu berkembang. Ada apa sih di Indonesia? Eta teh nu dimaksud teh. Nah aya naon di Indonesia teh aya naon? Komo lamun zaman Anjas, zaman Iswadi Idris, zaman Andi Lala. Beuh. Eta teh. Eta teh lain laleutik atuh Malaysia eleh sabaraha kali Malaysia komo tema Korea. Ih hebat Indonesia di zaman harita teh geus boga kaistimewaan masuk dunia malah. Tapi kunaon ku ari mundur bibit sakitu lobana dana sakitu ayana. Kunaon ieu aya naon tadi Indonesia aya naon orang Brazil sorangan gideug. Tapi geus kanyahoanan ku ari terletak di negara. Eta heula mun nyaritakeun kesatria main bola. Kuari kesatria, geus berbagai olahraga mah geus loba. Kuari mah kesatria, ieu naon gara-garana teknik. Emang anu menemukan teknik pertama mobil tanpa bensin pakai alat surya. Emang saha di dunia? Indonesia. Zaman Pak Harto. Dicek langsung. Istimewa bisa. Mohon dimodalan. Panjang kula mun nyaritakeun ka situ. Di zaman Pak Harto. Dibeli ulah, ngembangkeun di dieu henteu. Deuk kumaha coba? Matak Habibie teh betaheun ka di dieu. Ceknya ji aing mah ka ditu ka Jerman ceknya lah. Kunaon Bib? Betah aing di dieu modal ceknya teh. Aya geus Bib ki urang kapanggih Bib di ditu di Jerman Bib. Aya geus. Ji mana meureun tapi na. Habibie sayang kunaon? Setelah tidak ada Habibie, naonan Indonesia. Kunaon? Lain hiji nu hebat di Indonesia lain. Apakah di Indonesia tengah lalarki Hafizul Quran di Indonesia ambalaya. Timiti umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Emang di Indonesia ambalaya. Komo kolot-kolot mah. Kolot-kolot ulah deuleuh Haji Pedi, Ikro ge poan. Ikro. Ikro poho, Ikro. Gusti Allah. Udah kumaha meureun Ikro bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tinggal makmum bae si budak teh eureun-eureun Ikro deui. Subhanallah cak makmum. Walhamdulillah wala ilaha illallah. Ese boga imam Gusti. Aduh. Nah, urang menyaritakeun kesatria Indonesia potensi lain lalagan, sangat potensi. Jago perekonomian. Likuan Yu nu baheula ditunjuk ku Gus Dur teh loba model eta. Lain seetik kelas taraf dunia internasional. Mun Bung Karno baheula internasional eueuh tanding. Pak Harto ge masuk nominasi. Nu sabenerna SBY ge masuk nominasi kudu dibejakeun. Gus Dur geus puguh deui.
Tapi kunaon teu berkembang. Ada apa? Tak tinggal bertanya ada apa? Dan selalu Indonesia muncul bae. Ayo kuari, wallahu alam bissawab. No comment. Kos kitu bae aja sih nyarah pan aing kurang nyaho tah urusan kadinya aja. Jasa nu dibere duit nah. Nah, ieu mah keur carita kesatria loba di Indonesia. Urang nyaritakeun seputar Supi. Di Baghdad jelema nyupi, di Uzbek nyupi, teu aneh dia. Di Yaman nyupi teu aneh. Sebabna tandus tanahna. Tandus tanahna. Ketika jadi ahli tasawuf di Indonesia hese. Naon hesena? Masya Allah cau di leuweung Ambalaya. Atuh deuk tapa di Baghdad ka gunung emang di leuweung emang eueun anaon ieu itu mah. Di Uzbekistan di mana eueun anaon. Tandus di itu di Mesir tandus wajar jana di gunung haju jadi wali. Di urang naik ke gunung cau Ambalaya. Cau Ambalaya cau Masya Allah karim kacecendet arasak. Deuk watapan. Tapi ku watapan atuh ayo. Yeh nu jara radi segala cabe mah geus dihitung di urang mah cabe jadi sorangan Ambalaya tah mah geus dihareupeun imah urang ge jara di sorangan. Ya Allah ya Rabbi, bonteng jara di sorangan. Hayu sia tapak di Indonesia, Masya Allah karim. Awewe di batur mah kan make borongsong. Iyalah, di urang kali ya Allah bebeulahna nyepet kadeule. Ndek jadi tasawuf kumaha sih ayo. Di Bogor mah di Kebon Raya make training na macet. Masya Allah sati ciptaan Allah ku bagus-bagus ting. Ieu mah ngomong pada urang lah padahal mah lain kitu. Gusti Allah. Ai eta ya Allah ya Rabbi taman ya Allah. Hese urang. Ndek tasawuf di Indonesia pemandanganana. Pemandanganana ya Allah ya Rabbi hese. Tetapi kunaon? Loba amat ahli sufi di Indonesia. Artinya di luar negeri jadi ahli tasawuf wajar, emang tandus. Tapi di Indonesia jadi ahli tasawuf pohara jasa. Hebatnya berarti galeuwihan orang luar negeri. Sebab gangguanana pohara. Atuh kapan di luar negeri mah asal jauh di kota. Kan itu tes gurun Sahara. Teu kadenge ieu, teu kadenge itu. Eueuh ieu, eueuh itu. Ulah ka gunung nya na cicing di sisi jalan bae geus moal neuleunan naon. Urang di Mesir tah. Wow, sabaratus kilometer eta. Eueuh imah naon tatangkalan gunung. Ulah muga pangijing raja mah. Maksudna dek ngawakapkeun haji pendi betah bikeun hiji. Geus kana di dijata cicingnya na. Ngurusan naon coba aja gunung batu, lataran batu, tatangkalan eueuh, cai eueuh. Masya Allah karim. Bisa tapak wajar di urang mah deuk tapat ya. Ayo nu tapak mawa HP. Tapak sih mawa HP. Ya Allah. Nah, ieu tapak di urang leuwih berat. Sebab gangguan anak pohara. Geus atuh urang teh gelut jeung nafsuna pohara di urang mah. Sedengkeun moal terjadi, moal hasil mahabbah ke Allah kecuali sabada ngemenangkeun tapak. Ngamenangkeun perang jeung nafsu dina wujud urang minan nafsil amarah. Nafsu amarah teh ya innan nafsal amaratum bisu. Latifatun nafsi an-nafsul amarah al-bukhru al-hirsu al-hasad al-jahlu al-kibru asyahwat al-ghadab. Nah eta ngaranna nafsul amarah bisu timiti dampal suku datang ka luhur ti handap ka luhur. Nafsul ammaratu bisu. Merangan koret, merangan hiris loba mak-mak, merangan hasud, merangan jahlu bodoh ka Allah. Perangan ku urang teh supaya urang ulah bodoh ka Allah dan lain-lain sebagainya. Nah kuari mah heula wa tatahurihi minal akhlaqiz zamimah al bahimiyah. Nusok dahar nginum bae mah haju lakian eta kuda kebo embe kotok. Nah sakikituna tah jalema asal hudang we isuk-isuk urang ngadenge kotok
geus nyatuan kotok eta embe asa dikencarkeun we disebutna haju bae ngadaharan jukut embe ngaranna nu kos kitu tah kuari lamun jelema hudang hees can gawe can naon geus ngawuduk atuh naon bedana jeung kotok atuh naon bedana jeung kotok teh minimal embe lah nyana tuh tah mahabbati ziyadatil ukli resep tambah dahar di luar kepentingan ibadah. Urang teh kapan kuari teh dahar niat jang ibadah. Dahar niat jang ibadah. Oke lah, niat jang ibadah. Kunaon atuh waktu zuhur haju kaliwat. Pancen niat jang ibadah. Saya geus dahar, geus malah isuk-isuk geus nyarap jam 11 dahar. Waktu zuhur ke istirahat. Kuduna mah giat kan tah. Nyarap, ngopi, ngarokok, dahar. Atuh menungguan salat ieu tanaga aing jang salat ieu. Kunaon atuh waktu dur teh ya hees. Eta geus salah kaprah takos kitu teh. Nafsu tah ngaranna tah. Perang urang jeung nafsu, perang urang jeung nafsu, perang urang jeung nafsu. Perang jeung nafsu urang bakal leuleungan, kajeun kukumaha ge bakal leuleungan. Sebab bakal nimbulkeun khawarij. Anu ku batur dipigawe urang teu. Nu ku batur teu urang digawe. Dibalik. Batur make baju bagus, urang make baju goreng. Batur kos kitu, urang mah kos kieu. Khawarij. Bakal khawarij teh engke bakal timbul sorangan akibat tina merangan nafsu urang. Hayu diperangan ku urang. Sakumaha tadi. Urang resep dahar, kurangan setik. Resep pakaian nu bagus, kurangan setik. Nafsu urang teh nafsu. Engkena urang teh bakal nempo ka nafsu. Nafsu urang bakal kadeleuk urang. Engke nafsu urang bakal kadeleuk urang. Geus urang bisa nyarekanan ka nafsu nu aya di awak urang. Sebab tadina ku urang diwarah nafsuna. Jadi urang geus ngomong anu nafsu sia bisa ta urang ka urang sorangan. Ulah ka batur, urang mah ika batur bisa ika sorangan henteu. Pagawean urang tah mah tukang ceramah tah mah kos kitu mah. Tukang pidato mah ka batur bae, jang nyeramahan batur, sorangan henteu. Jeung bung disalahkeun tolol. Itu kan ceramah eta. Tah, ieu nafsu. Nafsu. Urang diperangan nafsu. Datang ke bersih nafsu. Teu aya nafsul ammaratu bisu. Resep dahar, resep minum leuwihna, resep sare, resep keheurian. Eueuh. Urang teh bakal bersih. Ya Allah. Sakumaha bersihna roh waktu asup ka awak urang. Diangkatlah urang pertama bersih. Jadi solihin, naik jadi wali. Wali berbagai tingkatan jadi kutub. Jadi kutub bagus bersih dah lain lalagan bersih bisa. Geus lamun urang bersih tina nafsu kan tadi ge deuk mahabbah ka Allah. Timbul ta mahabbah teh, timbul sorangan. Aya dengan sendirina. Nu mantak eueuh teh lain eueuh ieu kahalangan hijab garana. Ja aya awak urang mah roh urang geus wauh ka Allah. Sakumaha di alam alastu. Golu bala. Syahid. Geus aya. Kuari henteu teh ka hijab ku karesep mata, ceuli dan lain sebagainya. Eueuh keur eta. Set. Eueuh plak eueuh hijab. Ieu roh urang suci. Ana roh urang suci henteu berdaya roh urang teh. Jadi kulantaran teu berdaya la haula wala quwata illa billah karasa. Karasa tah la haula teu daya wala quwata teu boga kakuatan illa billah. Nu aya di diri urang teh kekuatan Allah. Teu boga kakuatan urang teh karasa. Urang mah kan ngomong kuari engke mah karasa. La haula wala quwata teh karasa. Geus kulantaran karasa atuh kumaha Allah bae, jak emang urangna diciptakeun ku Allah, henteu boga kahayang.
dur zohor ya urang ku Allah teh ya diloyogkeun salat atuh nyangakeun ya emang abdi mah nu Gusti ieu atuh sapira salat henteu boga kahayang engke heula tak engke heula ngaranna iradat urang tuh kan kaharti tak urang kaharti praktek mah hese kahartina mah geus ada aya lah cik dah ner-neran lah mulai eta ngaranna iradat urang tah hijab tah iradat nyangakeun abdi mah jatuh daya teu upaya kumaha Gusti we atuh aya duit di urang kemudian aya tah jelema anu menta-menta ka urang ih atuh eta teh utusan Allah hadiah ngaranna aya di kantong urang mangga tuh sanesnu abdi ieu mah titipan Gusti plek lain urang perasaan Allah ketika aya nu menta-menta keheurang iradat urang teh ngaranna tah eta hijab mun hayang nyaho hijab eta bu atuh cenah mah urang mah hijab kabeh hijab ja urang mah kabeh engke heula aya duit 100.000 tukang menta-menta neangan nu 500 nu monyetna teh kadeuleut teh ayo coba encan orang kula neuleuh Haji Pendi sedekah 100.000 can orang 2.000 sanajan anyar sat dihitung suka teh loba nyokot teh hiji bae set 2.000 eta teknik anu blit dihitung heula pas dulu loba teh merena 1 2 3 4 5 oh pasti 10 ya set cokot tung set ya atuh teu naon dihitungan goblok hebat kan tolol dah coba hebat kan mere 2.000 ngitung heula tinggal cak nu diberena hitung-hitung teh tolol nah awas ya ini geus bersih geus la haula wala quwata teh karasa nya wa romaita iz romaita walakinallahu rama wa romaita Muhammad teu ngabalang anjeun wa romaita iz romaita waktu anjeun ngabalang di waktu perang walakinallahu rama lain nang maneh nang Allah walakinallahu rama oh nya kanjing mah langsung emang karasa ya urang nu geus kutub mah kos kitu tah mantap hese ngundang ka kutub mah hese nek hayang naon hese kumaha nya we sebab naon eueuh iradat kumaha Allah we teng haji cenah kumaha Allah sih kumaha tuh moal bisa urang mah sebab lain dunia urang ieu mah keur carita beheulanan tah gambaranna model tadi dur zohor parentah Allah emang ku Allah ieu ketika urang hayu nyanggakeun la haula wala quwata ketika orang merod iradat tah iradat eta hijab kan iradat urang ke hayang urang maksudna wari bersih ya bersih gas atuh lamun geus bersih kos kitu teh deuk naon atuh hirup teh ya nu kadeuleu iwal ti Allah pan bisa kos kitu wari ente gambarkeun tek urang cicing ki nya sanggeus cicing jelema nu bersih makan nyana tubuh gadaya jeung upaya doana ge doana ya rabbi aina ansarifu wa antal mutasarrif wa mimman asma'u wa antan natiku ala kulli lisan wa biman tajma'u wa biman ajma'u wa anta tajtami'u kullal mujtama ya rabbi doa ahli Allah ahli ma'rifat ya rabbi anta ainu kulli nazirin nek kumaha tuh jakos kitu ga doana eta mah doa ahli Allah anu geus ma'rifat nu geus hakikat kutub ga doana teh kos kitu urang deuk doa kos eta teh kos model nu tadi doa mah doa bae tapi engke edan ulas ya ngadoa eta ya rabbi ayeuna ansarifu ka mana abdi leumpang ka mana abdi gerak henteu ka mana abdi berangkat sedengkeun wa antal mutasarrif ja Gusti anu ngaberangkatkeun jeung nu ngaleumpangkeun nyanggakeun atuh sadaya-daya ka Gusti tuh doana hese eta mah doa kos kitu moal kapanggih di mana ge moal wa mimman asma'u ti saha atuh abdi ngadenge salian ti Gusti ja eueuh wa antarnatiku ala kulli
lisanin sedengkeun kabeh nu ngomong teh eta teh kan Gusti nu ngomongkeunan. Apakah jelema ngomong lain digerakkeun ku Gusti? Digerakkeun ku Gusti atuh Gusti berarti nu ngomong. Apakah eta jelema bersuara suara lain ti Gusti? Atuh ti Gusti atuh suara Gusti berarti. Wa mimman asma'u ti saha atuh audio ngadenge. Ja Gusti anu ngomongkeun kana suara-suara anu ngomongkeun ka jelema-jelema ala kulli lisan. Atuh abdi teh babarengan teh jeung Gusti. Zahirna babarengan jeung jelema. Kuam keom kucap kicap dan lain sebagainya cuap nyana mah perasaan jeung Allah sebab nyana boga pandangan ngomong nyana diomongkeun ku Allah nyana geus bersih nyambung asa bareng jeung Allah. Sanajan nyanyi lain di deuleu nyanyina tapi di deuleu sah nu ngagerakeun nyanyina. Ulah neuleu nu nyanyinya neuleu nu nganyanyikeunana. Ulah neuleu anu keur lalagaanna neuleu nu keur nyieun lalagaanana. Nu mantak urang teh eta kurang bersyukur ke Allah lantaran urang hirup kunaon teu inget kanu ngahirupeun urang. Urang dagang muntung kunaon teu inget kanu bisa ngadagangkeun urang untung. Nu mantak salilana teu berkah hirupna. Dagang mah dagang memeh lahir geus dagang tapi teu berkah. Tolol. Je kulon kutuk endogan deui bae atuh. Eta. Nah ieu. Tuh kan. Wabiman ajma'u kasaha atuh jeung kusaha jeung kasaha abdi ku kumpulan wa antal mujtami'u kullu mujtama sedengkeun Gusti teh anu ngumpulkeun kana sakabeh anu dikumpulkeun atuh ku kumpulan teh asa jeung Allah nek kumaha coba hayu nu bersih mah geus kutu mah geus kitu ya Rabbi anta ainu kulli nazirin Gusti teh mata setiap nu neuleu setiap nu neuleu bisa neuleu ku Gusti abdi teh asa dideuleukeun ku Gusti. Endek ka mana lompat coba aja ka di Allah ka ditu Allah. Oh la maujuda illallah. Nah eta geus urang merangan nafsu teh bakal terjadilah perasaan urang geser. Urai ulah loba-loba heula. Urang ulah ngadahar duit ti pamarentah. Lepas tina haram jeung halal. Capek tambah urang nyaritakeun halal jeung haram mah pikih ngaranna. Ulah make BHS ti bupati. Sia mah panyarekan pelit amat teh bupati lebaran teh mere kain goblok teh. Pugu deuk disalametkeun ku Allah. Iyalah ya Allah. Bolon sia. Deuk disalametkeun teh dikiriman ku bupati. Alhamdulillah salamet. Ieu mah ngomongkeun. Gubernur pelit lah. Gubernur pelit teh buat dipelit lain. Allah nyalametkeun. Ulah Haji Pendi mah teu layak dibere. Udah, sok gerak. Bakal aya perubahan. Kituna teh urang teh ku cinta ka Allah, ulah aya pikiran naon. Embung ngadahar duit teh ieu mendek cinta ka Allah, bisi Allah tersebut. Dibere henteu mendek cinta ka Allah, bisi Allah tersebut. Eta bae ulah aya naon, ulah muatan-muatan segala ego, segala hikdu, segala hasud. Henteu ieu mah, tukos kitu pangaranna, lain bersih. Itu lain bersih. Aju ngomong ke batur, siapa diberenya? Aing mah henteu. Ya, aing mah disalametkeun ku Allah. Aduh. Atuh eta panyakit teh ngaranna. Udah ngomong. Ieu keur ngaji, ai prak-prakana udah ngomong. Aju bari kieu teh nih, yang selamat nih. Parengan henteu kabere. Iya keur ngaji, ulah ngomong ka ditu mah bersihkeun. Set. Perubahan bakal asal urang niatna ka Allah, Allah Maha uninga. Kretek hate urang ka uninga ku Gusti Allah. Allah uningaeun kana leumpangna getih urang. Geus urang maksud ka Allah, lempengkeun jarum urang ka Allah. Tek Allah Maha uninga. Geus dipikiran ku urang tah, eta teh lain sabulan, lain 2 bulan, lain setahun, lain 2 tahun. Pasti tahunan. Tapi engke ku Allah kan ketika geus dibere mah tah hiji bae heula dan hiji bakal dibere nikmat salat hiji heula. Tanda bahwa urang teh ieu aya kelainan ti batur dibere ngeunaheun. Ngeunah salat eta teh teu bisa dijabarkeun. Sebab bakalna ngadenge batur maca Quran ngeunah. Kadenge lain ku ceuli, ngeunah lain ceuli. Sebab roh aya sakujur awak urang ngarasa ngeunah. Awak urang ngarasa ngeunah. Geus eta bae kos kitu bae tah. Engke ngeunaheun. Urang ulah-ulah wa kajariku tu beula
Kakarak ge diangkat jadi wali leuletikan meta. Anak wali lah. Bakal dibere nikmat. Kubata nikmat sakumaha tadi. Ka mana atuh abdi berangkat ja Gusti teh atuh nu ngaberangkatkeun abdi atuh nyanggakeun we ka Gusti. Gusti teh al-mutarik wal musakin wal mutasarrif ayeuna ansorifu deuk ka mana atuh abdi teh. Geus kumaha Gusti we atuh. Atuh kumaha Gusti teh engke ujug-ujug kumaha perintah ti Gusti. Dur zohor perintah Gusti. Loyog sorangan hampang. Bada salat wiridan ti Kangjeng Nabi loyog hampang. Sabada eta maca Quran hampang. Nah itu target tamat-tamat target. Tapi nikmat, ladzat. Dur asar perintah ti Gusti hampang. Umrod. Sebab naon? Ayeuna ansorifu abdi deuk ka mana atuh? Wa antal mutasarrif Gusti atuh. Anu ngalempang-lempangkeun abdi wal mutahrik ngarobah-robah abdi. Wal musakin anu nyicingkeun nyanggakeun sadaya-daya percis kos lang layangan ikan geus di luar jalur geus ikhtiar berarti ikhtiar teh bakal eueuh sorangan teu meunang di eueuh ku sorangan teu meunang nah anta ya Rabbi anta ainu kulli naziri Gusti teh mata setiap nu ningali jelema ningali teh bisa ningali ku Gusti. Berarti paningal jelema teh aya gerakan Gusti jeung aya cahaya Gusti. Atuh asa ditinggalikeun ku Gusti Allah, isin timbul. Loba nu ningalikeun isin. Kasedengkeun nu neuleuh teh kapan lain nu boga mata bae. Emang tembok teu neuleuh, emang tangkal teu neuleuh. Ciptaan Allah teh aya ruhan secara hakiki nama. Nu mantak nyana hirup ngagedean batu. Urang dicor batu, aya batu taletik nempel ngagedean batu coba ge hirup batu. Udah disangka teh hirup teh batu. Nu matak cor haju bolong ge ngagedean batu teh. Tah boga mata jana. Boga mata dina kudrat, iradat, ilmu, hayat dan lain sebagainya. Hiji kan Gusti Allah, urang hayat, ieu hayat, atuh hayat eta hayat Allah, ieu urang hayat Allah. Kudrat eta kudrat Allah, nu aya di urang kudrat Allah. Hiji atuh bisa jambung jeung nyana. Neuk ka mana atuh ayeuna ansorifu? Eta bisa kos kitu teh setelah teu aya nafsu. Ketika aya nafsu merod urang teh. Nu ngahalangan urang jeung Allah urang. Allah nama atuh teu aya hahalang. Ji, cak Allah atuh aing mah hahalang ka sia-siana ngahalangan sorangan. Mbake jeung ngahalangan segala dagang teu puguh, segala tani teu puguh, segala caleg, segala calon itu kahayang segala hajang ganti mobil segala. Ya, tak kahayang. Segala pungpa pengple make kopea hidung lah. Abeh kadeuleu ngorak lah. Teh hijab makin tambah. Makin tambah. Pak kita atuh geus kolot bakolot sarjana make kopea hidungnya halis deuleuh halis. Kecuali halisnya di bron. Ya, berem lah misalnya. Nah iyalah bahasa ahli hakikat. Moal datang ka marifat, moal datang ka mahabbah, moal datang ka kutub, lamun teu perang heula. Timbul bahasa-bahasa doa, sorangan-sorangan ahli Allah, doa Tuan Syekh, doa Syekh itu Abu Hasan Asy-Syadzili, doa Imam Syafi'i. Nu khusus-khususna Masya Allah. Urang lamun doa Imam Syafi'i bae kutub kan di autad, dibaca ku urang doa khususna muringkak bulu urang, ya Allah isi doa, mentek teu meunang. Doa Tuan Syekh Abdul Qadir nu khususna, ya Allah ya Rabbi teu meunang. Teu meunang tah. Henteu meunang lama atuh lain ukuran sebab geus sagala rupa Allah nu kumaha atuh. Kabeh doa-doa ahli-ahli hakikat teh aya kitabna. Dibaca kok muringkak bulu urang maca muringkak. Nu tadi bae ge tah lasakelumit tasaeutik. Nu tadi tasaeutik jasa. Euy eta doa kumaha atuh. Ieu mah canjang contoh hungkul ayeuna ansorifu wa antal mutasarrif. Ya Rabbi. Mimman asma'u wa antan natiku ala kulli lisan. Eta doa nu kos kitu teh mah lain lalagaan teh. Wa biman ajtamiu wa antal mujtamiul kullam mujtamiul kullam mujtama. Ya Rabbi
anta ainu kulli nazirin. Endeu kumaha teu luluhna kabeh menuju ka Allah, kabeh eueuh salian Allah. Ujung-ujungna la maujuda illallah. Kul anallah. Kul anallah. Jadi kumaha ada yang teu mangkos kitu. Seperti eta lah, ieu nafsu. Tinggal urang ieu moal kebal deikeun paeh. Hajuk urang teu pernah diopaenana teh nafsu. Setik baheula berangkat. Lamun urang niat berangkat ngaleungitkeun nafsu, sanajan teu berhasil, urang aya di koridor wali Allah. Ya Allah, alhamdulillah siang geus jam. Ih, anak Bu Haji Agus jadi nyolonong kieu. Atuh jadi apir kieu. Ya Allah ya Rabb. Nah, iyalah tah nya kahabbati mahabbati ziyadatil ukli. Urang dahar cukup jang salat sakitu ulah leuwih. Urang nginum jang ukuran ibadah ka Allah sakitu ulah leuwih. Sare ulah leuwih. Urang cukup sajam, urang cukup setengah jam. Atuh Allah mah maha segala-galana. Dengan sare 1 jam ngelehkeun batur sare 8 jam. Ya Allah ya Rabbi maha kawasa Allah. Sebab naon? Urang geus datang ka la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Teu sare masalah, nu penting kuat. Teu dahar masalah, nu penting kuat. Nu penting mah urang kuatna ulah dahar. Ngan kulantaran urang mah pikiranna kana dahar kana nginum, lamun teu dahar teu nginum teu kuat atuh kos kitulah. Ana inda zonni abdi bi kurama kumaha sangkaan hamba kaula. Sangkaan hamba kaula bahwa mun teu dahar teu kuat moal kuat sia. Namun sangkaan hamba teu dahar ge kuat sia. Contohna dicontoh-contohkeun jelema anu kalengitan duit di Mekah ngan sakadar nginum cai Zam-Zam doang 5 poe 6 poe saminggu kuat. Deuk kurang kumaha eta jelema biasa. Lantaran naon pasrahna ka Gusti Allah. Gusti duit bea kabeh leungit kabeh. Abdi mah nginum Zam-Zam bae. Jaca Kangjeng Nabi mah Zam-Zam 5 syuribalah saminggu teu dahar ngan ngasadakar Zam-Zam kok kuat sih bisa umroh deui lain hiji teh kitu. Tapi kulantaran pikiran orang, aduh aing mah lamun THS asana lendang ya, tuh lendang. Tuh kan. Waduh aing mah ieu. Lamun di pandian tengah peuting mah sakumaha surah kiai, gering lah. Keyakinan orang. Ana indazon di abdi bi. Aing mah kumaha sangkaan hamba kaula ka aing cak Allah. Mandi supaya bersih zahir batin, pasti sehat. Ngomong mangan. Wasabu ya Allah alam bisawab.